Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Suki barudak, kumaha damang dinten paeuna urang bade diajar bahasa Sunda. Jadi, sediakan buku bahasa Sundanya, alat tulisnya, dan sebelum belajar jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Dinten ayeuna urang bade diajar tentang panggelar basa. Halaman 58 sareng 58 tuluy perhatikan halaman 58 nyaritakeun gambar. Rek ayeuna Bu Guru bade nyaritakeun isi gambar. Tuluy regepkeun sadaya. Rohangan kelas 1 mani bersih tur rapi, meja guruna ditaplakan, beur papan tulisna oge bersih. Samemeh jeung sanggeus diajar, biasana murid kelas 1 sok bebersih heula saat acan uih ka bumi. Nah, ayeuna coba buka halaman 58. Perhatikeun gambar nu aya di halaman 58. Dinten Poe Jumat, biasana SDIT RJ sok ngayakeun kagiatan nyaeta Jumsih atanapi Jumat bersih. Barudak kelas 1 nepi ka kelas 6 ngabersihan lingkungan sakola sareng guru-guru. Aya nu sasapu, ngored, sareng ngangkat wadah runtah. Barudak kelas 1 aya nu kabagian sasapu nyaeta Agung. Tuluy nu ngored Marwan sareng anu ngangkat runtah nyaeta Tia sareng Weni. Tujuan kagiatan Jumsi nyaeta supados urang diajar ngajaga lingkungan sakola bersih ti runtah sareng ngajaga lingkungan tetap endah. Nah, barudak ngajaga kebersihan lingkungan mangrupa kewajiban urang sadaya. Bade eta lingkungan sakola ataupun lingkungan rumah. Karena dalam hadis disebutkan an-nadofatu minal iman atau kebersihan itu sebagian dari iman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kerjakan halaman 59. Lalu setelah selesai, kumpulkan ke guru bahasa Sundanya ya. Cukup sekian dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumahnya dan jaga kesehatannya.